Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang dari Sareng Sungkuring, Dwina Safitri ti sakola SMPN 2 Bojonggede dina warta Sunda. Simkuring bari ngabudikeun warta anu marantos disidekeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan ka hareup mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggah bulan, guru bakal menang 42 GB ke unggah bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggah bulan. Salieun teh eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun pikeun nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikeun, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukan lantaran ayana pamundut di mayoritas masyarakat anu ngaluwaragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapiatur, wilujeng patepang di dina warta anu bakal dongkah. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.